Ari nyimimin teh hiji parawan anu ceuk beja mah. Eta nyimimin teh boga tingkah laku anu beda ti batur. Jeung manehna oge kaasup wanoja anu resep ulin tur pikaresepeun. Da puguh cenah salianti manehna boga rupa nu geulis dibarengan oge ku manis imut nu ngagelenyu, kitu paribasana. Kacaturkeun dina hiji poe eta nyimimin teh titah nungguan imah ku kolotna. Nya sakira 3 poe mah aya cenah. Kusabab eta kolot nyimimin teh rek inditnya nyabaan ka imah adina nu aya di dayeuh. Lantaran eta adina kolot nyimimin teh rek ngayakeun acara hajatan. Atuh daek teu daek, eta nyimimin teh kudu nungguan di imahna sorangan. Ngan untungna teh nyimimin mah geus biasa. Jeung sakituna mah eta nyimimin teh kaasup wanoja anu ludeungan. Sok sanajan kudu nungguan imah kolotna sorangan bae. Ari sasingkatna ieu carita, dina kira wanci peuting nu keur sepi jempling. Eta nyimimin teh keur ngagoler bae di jero kamarna, sok sanajan bari ukur di caangan ku lampu lantera anu teu sabaraha caangna. Ari kaayaan dina waktu harita, di luar kaayaan masih keneh hujan ngaririncik cenah mah. Malahan mah eta hujan teh ti tadi sore keneh. Ari nyimimin peuting harita keur anteng bae ulin jeung lamunan bari digupay ku luak leokna cahaya lantera. Sok sanajan manehna oge sakapeung mah dibarengan ku hulang-hulang lantaran manehna kabawa ku hawa kaluman jeung kararesel. Dina satengah hing hulang-hulangna eta nyimimin teh ngarasa kageuing tina lamunanana. Alatan harita teh manehna ngarasa kaget kusabab teu sakara-kara cenah. Dina kira wanci tengah peuting jol ujug-ujug bae aya angin nu ngagelebug anu karasana teh henteu saperti angin nu biasana. Ari eta angin teh asup ka jero kamar sambari motah sagala. Tapi dah henteu lila kituna teh jeung katempona oge teu ngaruksa kana naon-naon barang anu aya di sabudeureun kamar. Nyakseni kaayaan saperti kitu, eta nyimimin teh harita keneh metot simbutna. Terus eta si simbut teh dipake ngarimunan sakujur awakna alatan kabawa ku rasa sieun. Manehna harita asa sadar asa henteu cenah kusabab eta nyimimin teh ngarasa aya nu ngagarayam kana pingpingna. Bari terus mapai ka sakujur awakna, mimitina mah nyimimin teh ngarasa getek. Lila-lila manehna ngarasa nyaman, buktina manehna oge ngarasa nikmat sagala cenah. Jeung eta rasa teh ku manehna can dirasakeun saumur hirupna. Rumayan rada lila kituna teh. Anu akhirna eta nyimimin teh kabawa ku arus sagara kanikmatan. Bari ting saha anu isengna mah da sidik teu katempo jirimna. Nu akhirna eta nyimimin teh ngalempreh bae jiga ngarasa capek. Malahan mah eta ambekna oge mending reha pranjug cenah. Tungtungna eta nyimimin teh kasarean tibra nepi ka teu inget deui bumi alam. Sasingkatna ieu carita kira-kira wanci isuk. Di luar sora manuk geus cing rarecet, hayam jago oge geus cing kongkorongok. Malahan mah dangdaunan anu baseuh ku cai di waktu peuting sing aroyag geus katepak angin. Kembang-kembang cing garupay mapag mata poe nu nyumirat cahayana anu dek nyaangan dina poe harita. Ayeuna mah urang caturkeun deui kalalakon Nyai Mimin. Harita Nyai Mimin teh ngulisik hudang. Harita mah awakna teh meuni karasa nyareri. Kolesed manehna lalaunan turun tina eta ranjang barang rek ngalengkah karasa rada nyeri. Pas pisan di bagian kahurmatanana. Atuh Nyai Mimin oge kaget jol ngahulang sajongjongan mah. Nginget-nginget naon perkara anu geus karandapan tadi peuting. Ret manehna kana sepre, manehna nempo aya noda beureum, harita keneh manehna oge ngahulang deui bae. Nu akhirna manehna nyidik-nyidik kana eta noda beureum teh. Satuluyna eta Nyai Mimin teh diuk deui bari terus nginget-nginget kajadian aun anu karandapan sapanjang waktu harita. Ras manehna teh inget kana kajadian aneh anu basa di waktu peuting teh. Malahan mah sagala rupana masih keneh karasa.
Dina ngahulang jentulna, eta Nyi Mimin teh manehna mikiran hiji kanikmatan anu moal bisa digambarkeun ku naon bae cenah. Beki ditu teh beki jauh bae eta lamunanana, kitu oge pipikiranana beki anggang ku malayang. Nu akhirna eta Nyi Mimin teh malah asa hayang ngarandapan deui kajadian anu siga waktu peuting harita. Satuluyna ieu carita, harita teh manehna jol cengkat bae tina diukna. Tuluy manehna ngaleos indit ka cai, niat rek indit mandi cenah. Nya harita keneh pakeanana hiji-hiji dibukaan. Barang muka anu terakhir nyaeta kaos sangsang teh, eta Nyi Mimin teh manehna ngagebeg. Lantaran manehna oge mangih kareuwas kusabab cenah dina sabagian awakna pinuh ku tanda beureum anu rada geuneuk. Komo dina beheungna mah tapi da dirasa-rasa ku manehna asa teu ateuh. Tapi naha bet bareureum kieu. Kitu gerentesna eta hate Nyi Mimin dina waktu harita. Henteu loba pipikiran deui cenah baraya. Ujung-ujungna eta Nyi Mimin teh ngagebrus mandi seperti biasana. Sanggeus manehna rengse mandi, Nyi Mimin siap-siap dangdan rek indit ka sakola. Tapi acan oge rap manehna make baju, karasa deui aya nu ngarayap dina bagian kahurmatanana. Poho kana niatna mah kalah anteng nuturkeun pangajak anu teuing saha da teu katempo wujudna. Sanggeus ngarasa puas, eta Nyi Mimin teh kalah ngaguher deui sare, lain indit ka sakola. Aya kana 3 poena mah Nyi Mimin teh kitu jeung kitu gawena. Imah geus teu kaurus, sakola embung, malahan mah dahar oge jiga nu teu hayang. Dina waktu harita, eta indung bapana daratang. Kasampak ari Nyi Mimin teh keur ngagegebra we sare tibra. Beungeut sepa, buuk acak-acakan, baju oge geus teu puguh urus ka tempona. Kitu kayaan Nyi Mimin dina waktu harita. Mimin, geura hudang yeuh. Nah, wayah kieu masih sare, beuteus sakola deui. Kitu ceuk indungna bari nguyah-nguyah awak Mimin. Kulisik atuh Nyi Mimin teh lilir, terus manehna nguniang cengkat bangun anu laleus pisan ka tempona. Atuh nempo kaayaan kitu indungna meuni ruas ka cida. Panyangkana teh meureun harita Mimin teh keur gering. Kunaon si laing teh Mimin? Eta beungeut bet sepa kitu. Maneh teh gering. Kitu pokna tumanya indungna sambari manehna teh nyabakan awak anakna. Henteu mak, ngan cuman itu rada lalieur duka kunaon. Tembal Mimin dina waktu harita. Cobaan atuh maneh teh nginum obat. Atawa mun erek hayu ka dokter jeung emak. Kitu eta pangajak indungna Mimin. Teu kedah mak, kege damang meureun. Syukur atuh mun kitu mah. Ieu mah bisi katutuluyan we. Nya sok we atuh ayeuna mah golerkeun deui. Kitu eta pagalontrenganana Mimin jeung indungna dina poe harita. Kacaturkeun sabulan ti harita, eta Nyi Mimin teh beuki ruksak bae, awakna begang, gawena ngan ngadaharan nu lada jeung nu haseum. Bari manehna teh mineng katempo utah-utahan sagala cenah. Atuh nempo kitu indungna beuki reuas bae, tapi satiap diajak ka dokter, Mimin mah sok nolak jeung nolak bae. Ganti poe awakna, eta Nyi Mimin teh jiga nu barareukah. Beteungna katempo gede, gawena oge ngan sare jeung sare bae. Malahan mah geus mung nanaon ka sakola oge kudu dipaksa-paksa. Ayeuna mah urang kocapkeun bae dina hiji peuting. Indungna Nyi Mimin nu katelahna BH teh harita keur diuk ngahuleng di tengah imah. Manehna bingung lantaran mikiran panyakit anakna anu matak teu kaharti. Jeung matak aneh mun dipikiranna oge. Keur kitu eta BH ngadenge Mimin jiga anu keur marurung atuh geuwat manehna oge cengkat muru ka kamar anakna. Barang brai panto dibuka, kasampak Mimin teh keur peureum beunta. Bari jiga anu keur ngararasakeun hiji kangeunahan cenah. Ari harita eta BH teh nyangkana Mimin teh keur ngimpi. Manehna ngeteyep ngadeuketan awak Nyi Mimin sembari dek menerkeun simbutna.
barang kop leungeun nyekel simbut jol ngacorelat aya hiji cahaya hejo kaluar ti jero eta simbut anu dipake ku Nyi Mimin waktu harita. Eta cahaya teh cenah melesat keluar ningakeun rohangan lumpat kaluarna teh ngaliwatan liang jendela. Atuh ngagebeg harita teh BEH reuwas. Tuluy eta simbut Nyi Mimin dibukakeun, barang bray dibukakeun harita katempo Nyi Mimin teh kaayaan teu make papakean. Jeung kumaha we katempona jiga anu geus ngalakukeun suka bunga. Harita keneh eta BEH atuh ngajerit lumpat muruka salakina. Atuh mangkarya oge anu keur sare tibra manehna kuat ngorejat reuwas. Aya naon atuh maneh teh ha? Ngadon rariweuh wayah kieu, ngagandengan batur nyaho. Kitu pokna mangkarya bangun nu ambek. Saterusna ieu carita, harita keneh BEH oge ngalalakonkeun perkara naon anu katempo ku manehna dina waktu harita. Nya mangkarya ge atuh jadi bengong ngadengekeun kitu mah. Sambari manehna nuluykeun deui caritaanana. Teu bohong maneh teh ha. Ih ari bapana, nya keur naon kuring bohong. Atuh henteu lila deui eta maranehna teh nu duaan nyamperkeun muru ka kamar Nyi Mimin. Anu satuluyna BEH jeung mangkarya maranehna ngadonunguan Nyi Mimin tamat cenah nepi ka isuk. Malahan mah eueuh nu sare sakerejep oge. Sanggeus jajab ka wanci isuk, eta Nyi Mimin teh dihudangkeun ku indungna. Terus dititah ka cai, sanggeus rengsena balik ti cai, eta Nyi Mimin teh dititah sina siap-siap rek dibawa ka dokter. Sok sanajan keukeuh eta Nyi Mimin teh mung oge nu akhirna manehna ge nurut ka nu jadi kolot. Da sieun cenah bisi kaserang ku panyakit tumor. Teu kacaturkeun kumaha di jalana, nu sidik mah ayeuna Nyi Mimin teh geus pahareup-hareup deui jeung dokter tea. Satuluyna manehna dipariksa ku eta dokter, malahan mah eta dokter ge bangun nu rada ngahuleng sajongjongan mah. Terus harita keneh eta dokter teh ngareret ka BEH, nu kabeneran BEH oge cenah milu ka jero ruang pamariksaan. Da manehna ge hayang yakin cenah mah boga panyakit naon budakna teh. Henteu lila deui eta pa dokter teh tumanya ka BEH. Kieu pokna teh. Punten ibu sateu acana ari tuang putra teh tos nikah teu acan? Teu acan Pak Dokter, malahan masih nyai masih sakola keneh. Kitu jawabna BEH semu gempeur. Oh teu acan. Kieu nya ibu, kanggo ngayakinkeun naon wae panyawatna, mangga upami tiasa mah tuang putra teh piwarang kaluar heula. Atuh bili bade mulih nya, mulih heula ge teu sawios kitu. Tah hangkeun ibu mah pas sore ka dieu nyaliranya. Bari sakantenan nyanak cai ka hampanganana pikeun ngayakinkeun panyawat naon anu dirandapan ku si nyai teh. Tah kitu panginten ibu ayeuna mah. Nya harita keneh BEH ge ngaungekeun tandahing manehna satuju kana saran ti dokter tea. Nya nu akhirna eta BEH jeung Nyi Mimin teh ningakeun eta ruang pamariksaan. Sasingkatna ieu carita sakira wanci pasosore eta BEH jeung Pak Dokter teh sakumaha janjina. Harita urin nu dibawa ku BEH teh dipariksa ku hiji alat anu kawilang canggihna. Sanggeus beres ditalitina eta dokter balik deui ka ruangan pamariksaan. Bari mawa hasil positif urin Nyi Mimin teh. Hapunten ibu, salaresna mah tuang putra teh sanes teu damang biasa. Tapi rupina anjeunna teh salaresna mah nuju ka kandungan ieu teh. Malahan mah tos bade lebet ka 2 sasi.
Kitu cenah hasil panelitian pa dokter teh nu katarima ku BEH waktu harita. Atuh harita keneh BEH oge jol ngagebeg lantaran manehna teu percaya jeung asa pisan cenah dibentar gelap tengah poe ereng-erengan. Teu lila tidinya awakna laleuleus asa teu aya pisan tangan pangawasa. Anu saterusna ieu carita, harita teh BEH geus aya deui di satengahing perjalanan. Dek ngajogjog balik ka imahna. Ari eta leumpangna oge meuni asa napak asa henteu cenah karasana ku BEH teh. Malahan mah katempona ge semu melenghoy ti kajauhan mah. Pikiran kumalayang rea jalma nu nanya oge meuni teu aya pisan hiji oge nu dijawab. Sagancangna ieu carita, ayeuna mah BEH teh geus nepi deui ka pakalangan imahna. Manehna jol hanjat kana golodog sambari mukakeun panto. Sanggeus aya di jero imah, eta BEH jol meubeutkeun awakna kana kursi. Nempo kaayaan kitu, eta mangkarya anu keur ngagiling bako teh reuwas. Sambari manehna tumanya. "Ye, Eha, ai maneh kunaon? Kabiasaan maneh mah ari geus ngareurewas teh." Kitu pokna ceuk mangkarya waktu harita. Ari BEH nu ditanyana, manehna teu loba cumarita. Nya anu akhirna mah eta BEH teh ngasogeun bae kertas anu pamere ti dokter teh. Harita keneh eta kertas ti dokter teh ku mangkarya dibaca kalawan dariana. Malahan manepi ka imet sagala sok sieun keuna kana nyalahan. Saenggeus talarti kana macana, eta mangkarya harita keneh nanya deui ka BEH. Malahan mah eta nanyana teh sambari dibarengan ku beungeut anu kacida beureumna. Pokna teh kieu cenah. "Naon Eha? Eta si Mimin teh reuneuh. Teu salah kitu ieu teh. Na saha lalakina cenah anu geus kumawani ngarurujit ka anak aing." "Atuh teuing bapana, justru kami oge teh keur bingung." Kitu tembalna BEH di waktu harita. Nya satuluyna mah eta mangkarya nuluykeun deui caritaanana. "Nah jadi bet kieu budak teh, leutik keneh geus kumawani namplokeun kokotor kanu jadi kolot. Mana geura si Mimin teh Eha gusur ka dieu." Kitu eta kedalna mangkarya dina waktu harita. Ari Nyi Mimin nu aya di jero kamar teh manehna jol ceurik ngabangingik sembari nangkep tuur sagala cenah. Manehna bingung naha bet jadi kieu jeung kudu kumaha teuing kudu kumaha. "Nyai, ieu geura buka panto. Tu bapai lain nyalukan, putu buru ieu geura sampeurkeun." Kitu eta pamenta BEH waktu harita ka Nyi Mimin. Nya ari Nyi Mimin anu keur ngabangingik di jero kamar, manehna rasa sieun-sieun oge nyumponan bae kana panggero kolotna mah. Ari sasingkatna ieu carita, harita teh Nyi Mimin geus aya di hareupeun indung bapana. Malahan mah harita teh manehna diuk dina kursi anu dijieunna tina tangkal hoe. Harita keneh BEH oge medarkeun caritaan ka panasaranana. "Ya, Nyai, kumaha ieu teh lalakon nu sabenerna? Mama asaku sedih ngadengen oge. Asa percaya teu percaya, Mama." Kitu eta pokna BEH nanyakeun ka panasaranana. Malahan mah nanyakeunna teh di hareupeun Bahtaria. Ari nu ditanyana malah ngahuleung bae. Atuh nempo kayan seperti kitu mah eta Bahkarya beuki nambahan kakeulna ka Nyi Mimin. Malahan mah huntuna oge barjeng kekerot sagala. Ari panonna molotot pikasieun. "Sok atuh Mimin sia teh, geura jawab lain ngajero bae. Dasar siapa jadi anak teh nu pikasebeleun. Peperiheun mulang tarima atuh ka aing teh. Cing atuh tong sok ngawirang-wirang nu jadi kolot. Naha sia teh hayang modaran nu jadi kolot atawa kumaha?" Kitu pokna eta Bahkarya bari jeung meak-meakeun ka Nyi Mimin. Ari Nyi Mimin nu ditanyana beuki bingung wae naon anu kudu dibejakeun ka indung bapana. Nya nu akhirna mah eta Nyi Mimin ngajawab saguluyurna. Pokna teh kieu cenah. "Duka tuh Abah, Mimin sorangan wae teu harti. Naha bisa kieu? Komo deui Abah jeung Emak nanyakeun saha lalakina. Mimin mah ngalaman bobogohan ge teu pernah."
Kitu pukna eta Nyi Mimin ngawaler indung bapana kalawan saujratna. Sambari manehna teh tungkul ari pipina baseuh ku cimata. Ngadenge jawabanana seperti kitu, eta Bakaria harita keneh beuki murka bae ka Nyi Mimin teh. Atuh sadar teu sadar eta Bakaria teh harita keneh jol ngajenggut buukna Nyi Mimin sambari manehna teh nyarita anu nadana tarik pisan. Nah si laing teh nganggap bodoh ka kolot teh Mimin. Lamun lain ku lalaki atuh kusaha deui, piraku maneh reuneuh ku angin. Kitu kocapna Mang Karya waktu harita. Sambari beungeutna oge geuneuk mareukmeuk da hawahing ku nafsu kapegung. Ari BEH nempok kitu teh manehna ngagabruk Nyi Mimin sambari cumarita. Geus ya bapana, geura istighfar angguran mah. Bisi kadenge ku batur. Teu sanggup kuring mah mun tatangan nepi ka teh mah arapaleun yen si Nyai teh keur kakandungan. Mana ting wirangna urang. Kitu pokna eta BEH ngaleuleusan amarah nu jadi salakina. Teu sawios mak. Wios antepkeun bae bapa mah. Da tetap kedah kumaha atuh abi teh nerangkeunana sedangkeun abi sorangan oge teu apal. Kitu cenah waleran Nyi Mimin kanu jadi kolotna. Sambari gede rasa kasedih oge dicampur rasa kabingung. Lantaran ku sikap nu jadi kolotna anu maksa bae kudu ngajawab. Naon anu kumanehna sorangan oge teu apal. Kumaha deui atuh bapana ari geus kieu. Kudu dikumahakeun atuh ye si Nyai teh. Piraku kudu dipiceun mah. Da si Nyai teh lain sato ye. Kitu pokna ceuk BEH kalah balik keukeuh kanu jadi salakina. Kusabab eta Mang Karya teh sok ngagampengkeun bae kana sagala rupana. Wah, dewek mah teu hayang nyaho. Bohongan saha atuh teu bisa ngajaga kanu jadi anak. Naon wae atuh pagawean si laing teh. Menika boga anak goreng lampah oge, menika teu kapalire. Kitu ceuk Mang Karya bari emosi ka pamajikanana. Anu geus dianggapna taledor ka Nyi Mimin. Atuh sajongjongan mah kabeh oge eueuh deui nu muka carita. Alatan nafsu kapegung ari Nyi Mimin tetep bae manehna mah ceurik. Malahan mah beuki narikan. Harita beurang geus kaganti ku peuting, poe kaganti ku minggu, bulan oge geus dek kaganti ku taun. Sasingkatna ye carita teu karasa cenah eta kandungan Nyi Mimin teh geus cunduk kana bulan alaeun. Sakira wanci pas sore eta Nyi Mimin teh keur pupuringisan di kamarna sorangan. Beteungna karasa nyeri ayeuna mah, cangkeng oge geus karasa panas. Sajiga-jiga eta budak teh dek sabrol-broleun. Beuki lila asa beuki nyeri bae anu dirasa ku Nyi Mimin teh. Atuh kapaksa najan era-era oge eta Nyi Mimin teh gegerowan ka indungna. Anu harita teh BEH keur kabeneran cenah mirun seuneu di palebah dapur. Sambari manehna siduru awahing ngerasa tiris anu kacida. Lantaran poe harita mah hujan teh menika ngecrek pisan. Malahan mah eta hujan teh ti isuk keneh. Mak, ka dieu mak, aduh, Gusti Nu Agung, kumaha aya kuring mak. Kitu eta nyalukanana Nyi Mimin ka BEH waktu harita. Ari BEH teh ngarasa kaget manehna teh, lantaran ngadenge anakna nyalukan ku nada anu semu katunggaraan. Atuh teu lila deui eta BEH teh gura-giru asup ka jero kamarna, dek nepungan anu jadi anakna. Aya naon ye Nyai nyalukan ka emak? Boa maneh mah geus karasa beuteung. Tuh Gusti Nu Agung hik bapana eueuh deui. Kitu kocapna BEH waktu harita. Manehna dilanda ku kabingung lantaran Bakaria nu jadi salakina harita teh keur eueuh di imah. Nempo kaayaan Nyi Mimin anu beuki dieu teh beuki ripuh bae, eta BEH harita beuki bingung bae. Lantaran manehna dek kitu kumaha, dek kieu oge kumaha. Manehna bingung pisan ku pilampaheun. Nu akhirna sajongjongan mah manehna
ngahulang jentul jika nu kena ku tenung. Kitu cenah baraya, mangga atuh aya nama urang ngaso heula. Dina setengah hinguleung jentulna, eta BEH harita keneh manehna kageing. Lantaran cenah manehna ngadenge sora anu pupuntenan di pelebah panto dapur. Atuh harita keneh manehna ngorejat geuwat nyampeurkeun. Gancangna ieu carita eta panto dapur teh geus dibuka ku BEH. Manehna kacida bungaheun harita mah lantaran anu pupuntenan teh cenah teu aya lian nyaeta Ma Emeh. Ari Ma Emeh nyaeta salah sahiji paraji di lemur eta. Duh, kabeneran, Mak. Bagea teuing. Tudungan, itu si Nyai geus karasa beteungna. Kitu medarna eta carita BEH ka Ma Emeh teh. Ari harita Ma Emeh jeung ngaunggeukeun bae sirahna. Malahan mah bari seuri nu eueuh soraan nembongkeun huntu anu kacida rohengna. Henteu loba dicarita eta nu duaan teh jol langsung bae anjug ka kamarna Nyi Mimin. Padahal museg harita dipikir heula ku BEH. Eta maparaji teh apal ti mana mun Nyi Mimin geus karasa beteungna. Salian ti imahna anu rada jauh, atuh ku logika oge geus kapikir ari imah maparaji teh kacida jauhna ti lemur eta. Komo deui kaayaan dina waktu harita teh keur hujan kacida badagna. Saha nu dek kabejaanana? Meureunan geus kitu we caritana. Ayeuna mah urang caturkeun bae carita BEH jeung Ma Emeh anu keur aya di jero kamar Nyi Mimin. Harita teh Nyi Mimin manehna keur humargung nahan ka nyeri. Ari Ma Emeh manehna ngabener-benerkeun posisina nu sakumaha biasana. Sambari manehna teh nyarita. Sok Nyai keras siapkeun tanaga nu gede. Ieu meuni geus merenah budak teh. Karibrol. Kitu ceuk maparaji bari ngusapan beteungna Nyi Mimin. Duh, Mak. Nyeri, Mak. Sing kuat, Nyai. Ieu. Kitu pokna eta BEH nembal ka Nyi Mimin. Tekungsi lila Nyi Mimin ge ngahinta berjuang antara hirup jeung maot. Sangkan jabang bayi anu aya di jero beuteungna salamat lahir ka alam dunia. Tekungsi lila jol guar teh sora orok kadengena awor. Dibarengan ku ngaguruhna sora angin anu ngadadak motah. Dibaturan ku sora gelap jeung guludug anu harita silih patembalan. Jol gujrag eta orok teh lahir gumelar ka alam dunia. Satuluyna ieu carita, harita teh BEH oge milu nyakseni kana lahiranana eta orok. Nu dirasa eta ku BEH teh lain atoh, tapi manehna ngarasa ruas anu kacida poharana. Sanggeus manehna nempo kana rupa orok anu aya dina leungeun Ma Paraji. Astagfirullahaladzim, Gusti nu Agung, cocoba naon deui ieu teh. Nah budak teh bet kitu-kitu teuing.
BEH setengah ngajerit maratan langit bakat ning kurewas. Lantaran nempo eta jirim orok teh henteu seperti orok-orok anu umumna. Ari harita mah Nyi Mimin teh keur ngararempreh we sambari manehna ngararasakeun kacape. Tuluy manehna teh ngareret ka belah katuhu jol gebeg harita keneh manehna teu percaya kanu naon nu ditempona. Nu akhirna eta Nyi Mimin teh panonna molotot sambari ngahuleng tandahing kurewas. Ayeuna mah urang kocapkeun ka Maparaji. Harita Maparaji mah nempo kaayaan budak seperti kitu teh henteu jiga kaget atawa sieun. Malahan mah manehna teh kalaka jongjon we ngurus eta orok bari ngahariring sagala. Ari sorana ngirung pika keungeun mata kukurayeun bulu punuk. Eujeng teuing tembang nanahaun cenah anu dinyanyikeun teh. King anak jiwai anak kuring jiwaki anak kuring. Gitu pamit lepat mah baraya nyanyian eta senandung Maparaji. Pohara ya Teh Dewi ngadamel naskah tehnya bagea. Kacaturkeun di luareun imah, harita hujan geus mimiti raat. Angin oge geus teu kadenge motah deui cenah. Komo kilat jeung guludug geus simpe bae diampihan ku nu bogana. Ayeuna mah eta orok teh geus dibungkus ku samping kembat, meuni buni pisan cenah mah. Terus eta orok teh digolerkeun di gigireun indungna nyaeta Nyi Mimin anu masih keneh molotot kosong. Bangun nu teu percaya kana tetempoanana. Joras we manehna teh inget kana tetempoanana anu basa nembongan dina waktu peuting-peuting anu ka tukang. Jol pirigidig harita keneh manehna ngabirigidig sambari manehna malik nukangan eta orok anu dilahirkeunana. Sanggeus beres kana tugasna, eta Maparaji teh rek balik cenah. Setengah teu sadar oge, eta BEH jol ngaunggekeun bae. Bari jeung manehna teh teu ngomong naon-naon. Seolah-olah bibirna teh kakunci cenah. Atuh harita keneh leos Maparaji teh balik niakeun eta patempatan sambari manehna nembongkeun paroma anu pikasieun malahan mah dibarengan ku seuri anu matak pika keungeun. Les we harita keneh jol ngiles teu aya raratanana. Dina sakirawanci jam 8 peuting, harita teh mangkarya datang. Malahan mah harita teh bajuna meuli jalali brug. Awakna mencicit lantaran manehna kabulusan cenah. Nempo kaayaan salakina seperti kitu, eta BEH jol bae ngasongkeun anu kanu jadi salakina. Tapi eta paromana BEH katempona teh jiga setengah teu sadar. Nempo budi pamajikanana seperti kitu, eta mangkarya teh teu loba deui carita. Jorap bae manehna nampanan anu dibikeun ku BEH teh. Tuluy eta si anuk teh ku manehna dipake ngegaringkeun sirah eujeng awakna. Satuluyna ieu carita, harita teh mangkarya geus beres ngagaringkeun sirah eujeng awakna. Tuluy manehna teh medar caritaanana ka BEH. Yeuh, mana? Kunaon aya si laing kalah hulang-hulang kitu? Lain atoh salaki balik teh. Ieu mah kalaka mere budi anu pika sebeleun deuleu. Kitu kocapna mangkarya siga anu ambek. Lain kitu bapana. Nanaon teh si laing masok saudon wae ka pamajikan teh. Kuring teh ieu teh masih keneh rareuwas. Bisi teu percaya mah tuh tempo geura. Si nyai geus ngajuru. Kitu pokna eta BEH sambari manehna nuduhkeun ka kamar anakna. Heueuh, kutan si nyai teh geus ngajuru ayeuna mah. Ari budakna awewe tua lalaki mana? Hatu tempo we ku sorangan matak naon, lain nanyakeun bae ieu mah.
Kitu pokna eta BEH nembalan salakina. Sok sanajan harita teh mangkarya teu panuju kana jawaban pemajikanana, tapi manehna teu loba omong deui nya manehna teh ngolecat bae ningakeun BEH. Manehna muru ka kamar anakna nu harita kabeneran kasampak nyimimin teh keur ngagoler bari nukangan eta orok. Ari awakna katempona endag-endagan jiga nu keur ceurik. Atuh ketayep harita teh mangkarya ngadeuketan orok budakna nyimimin. Terus simbutna dibuka lalaunan, berang-berai nempo beungeut eta orok, mangkarya harita keneh panonna molotot semu kaget. Ari napasna ngahegak dibarengan ku Ratu Jajantung. Tah, kitu cenah baraya carita Sunda anu judulna Getih Siluman, karya Dewi Samudra nu aya di bagian kadua. Mudah-mudahan ya dongeng teh singajantenkeun pangbeberah kana manah. Oge panghibur kanu susah tur kanu bingah. Gitunya sareng insyaallah hari dongeng teh kusim kuring bade dilajengkeun deui dina bagian anu katiluna. Panginten dina danget ayeuna mah dicekapkeun sakitu wae di akhiran ku doa. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bral permios.